tutorial nyieun cilok kriwil. Asa geus lah teh nyieun cilok, ayeuna mah urang nyieun cilok tapi beda ieu mah tampilanna teh cilok kriwil. Bahan-bahanna nyaeta tarigu saparapat, tambahkeun bawang daun sesuka hati, bumbuan sesuai selera, kaldu, uyah, peci nu kararitu. Tah lamun geus dibumbuan ayeuna campurkeun kabeh. Tah geus campur ayeuna curkeun caina asupkeun. Caina ku cai ngagolaknya besti lamun biasana takaran 3 gelas, ieu mah 3 gelas setengah. Jadi rada biye kitu. Galokeun terus sing nepikeun ka ngagalo, sing nepikeun ka nyampur. Tah ieu mah da moal dibuleut-buleut besti, jadi eusiana rek dicampurkeun sakalian. Ieu isina jando sapi nya tina kulkas beku besti urang hijikeun urang galokeun. Tah geus kitu ayeuna tambahkeun acina saparapat. Aci teh tepung tapioka geuningannya. Galokeun sing nepikeun ka nyampur kumaha we urang lamun nyieun cilok. Kulantaran ieu mah pandileuwihan caina rada lengket tuh digalokeunana ku garpu we hararese rametek cikeng teh kana leungeun mah. Tah ayeuna urang kulubkeun golakeun caina make minyak besti ngarah teu lengket engke teh tuh siga kieu ngabentukna teh make garpu di jewolan we babari besti. Jadi adonanna teh beda teh siga cilok biasa kitu ieu mah. Ari cilok biasa mah pan kudu kalis kitu 3 gelas cukup caina teh lamun takaran tarigu saparapat aci saparapat teh ari ieu mah dileuwihan we saeutik setengah gelas. Rada lengket kitu ngabentuk ku garpuna teh jadi alus kriwil tuh siga kieu besti. Tah ngulubna teh tong kudu lila teuing paya setengah mateng we lamun geus setengah mateng pindahkeun kana kukusan. Jadi nu ngasakeunna mah ieu dikukus besti tuh siga kieu tinggal likot garilis kieu ampun. Tutup we kukus da teu kudu lila besti ngukusna mah. Tuh aya 5 menit ge asak meureunan tuh tingali besti kot barareugah kieu. Tah ayeuna rek nyieun bumbu cocolanna make bumbu pecel. Jadi ieu mah dominan rasa bumbu pecel anu jangloteknya gerak ke. Tadi teh kacangna saons digoreng heula ku urang teh bumbuna bawang bodas, bawang beureum, cikur jeung daun jeruk jeung cengek digoreng. Make asem jeung gula beureum terus di blender. Tah geus di blender ayeuna urang golakeun besti dicaian deui. Jadi moal kudu digoreng deui kitu da geus tadi digoreng di blender ayeuna mah tinggal ngagolakeun we hungkul bumbuan we sesuai selera uyah gula nu gulana mah enggeus nya tadi teh uyah pecin jeung kaldu. Bawang putih bubuk we ngaras seungit. Tah lamun cara nyieunna jiga kieu ieu dominan rasana jiga bumbu pecel besti cocok diawurkeun oge kana sayur-sayuran jiga kangkung, walu. Sok we geura cobaan geura praktekkeun besti.